Nah, lain itu jelema burung kernaon cenah si Cibalong. Aing teu ngarti da. Aing paur we kos kieu. Nah, teuing. Cek. Cek. Naon setan? Aing geus amrok deui lah. Aing Kalau kuning mah alhamdulillah teh lega goblok. aing pusing asalkan dieu amprok si Cibalong, asalkan amprok si Cibalong aing. Aing teu ngabayangkeun jadi meremben. Sekali aing jadi bintang film. Aduh, aing Ngejebur ka dieu aing jadi meremben kan jadi alus. Jadi bintang film teh aing ngambang we di tengah. ya, lain wing penting menempo aja ya. Di mana? Di tukang sate. Oh, aing kadinya ngajak ke tukang sate, aing lapar. Oh, itu jajan sate. Henteu, Ah, terus? aing meuli kejona doang, Om. Hah, ari terus ieu didinya meuli ka jorang kok nanaonan lila. Oh nya aing nungguan anu meuli sate. Nunggu meuli sate. Heeh, pan kanu sate teh dibeulem. Mun dibeulem aya haseupan. Terus? Aing kejona bawa kadinya ka deukeut beuleman sate, aing menyusupan haseupna we. Jeung kejo. Haseupna hasup sate dar kejona. Aduh, aing batik peuting teh bener aya alus piling teh. Emang piring naon sih? Teu nyamperkeun ece urang. Ye, padahal mah traktir ku aing meuli kejo kabeh. Sakana deungeunna make haseup sate, deungeunna. Sate na mahal aing meuli kejo da doang 3.000 perak. Ayo. Mang. Pangmungkuskeun nyasup na nyaceng. Saongnya. Aing terus aduh, bener aya alus meuli geus lah pusing aing mau coba. Goblok aing puguh-puguh katipu barang beli teh. Padahal balen duit leutik eta teh, duit gede. Aing menang jualan. Hayang boga eta teh. Hayang boga kendaraan. Beli anyar aing ngadeler. Nepi ka imah aing dibere nu rusak, dibere nu goreng. Katipu aing mah. Moal deui aing mah mending meuli ka batur. Pusing aing da. Dang aing mah. Ih, Kalau kitu mah baheula aing. siga suara si ece, kunaon sih kalang ngacaprak? Aing di batu. Heuh bener. Muka adeuleu ku aing langsung. Ayeuna mah aing bukan nu hancar aing teh. Di ka imah dibere nu rusak aing. Cek. Goblok. Ari ece kalang ngacaprak wae. Naon? Bawa kerja di gitu. Naon sia? Ari ece kunaon kalang ngacaprak wae. Kesal aing kesal. Kunaon? Katipu aing. Buset nepi ka kos kituna eta nya. Duit gede mangkani ong. Buset. Kumaha teh bareng mitina kumaha bareng mitina? Nya aing teh pan butuh kendaraan. Heeh. Aing teh meuli motor. Heeh. Kadeler. Dibere gambar teh aing teh di warung. Terus kumaha? Iya, ceng teh ieu alus yo. Oh, aing bayar we. Suka dianterkeun motorna. Oh, aing nungguan. Pas datang teh aing dibere motor rusak. Geuning bisa kos kitu nya ce ya. Aing teh meuli motor teh motor embit. Embit. Oh, motor embit aing meuli tah. Heeh. Nepi ka imah teh rusak motorna teh. Nah, Motor anyar. anyar teh nyambeurnya. Oh, datang ka imah teh sebelah karena eueuh hiji. Nah, teuing terus Diurupkeun teh lampuna tuh bisa diparuman. Alah, sia. siangan pepencet lagi eueuh teu kapanggih. nah, teuing. Coba nyoba motor teh lamun ku aing disatengkaskeun teh, disatandarkeun. Teu hirup motor lagi aing dibere motor goreng goblok. Aing meuli teh motor anyar. Ampun, ting eta jelema wanian nipu ece nya ce. Coba ditempot teh ku aing kahandap. Reman. Aduh, aing bawaan coba lamun di jalan eta aing nincak naon tuh. Sigana mikirna cenah keun bae cenah make sendal meureun sugan remna meureun kitu. Bener pondok suku aing pondok sabeula. Kena. Ya, Cuk. Enak duitnya kene teu? Aya aing itu sesa. Ih, mending kene bayaran motor babaturan we, Cuk. Murah eta mah, Cuk. Motor naon? Motor Hilux sejenis Matic pokokna mah, Cuk. Halus tah mah, Cuk. Halus kene. Atuh mah Bener tapi sia heueuh bener, Cuk. komplit motorna. Ih, jang ece mah jang naon sih teu kudu kumplit sabeulah teh mah, Cuk. Oh sabelah. Heueuh. Nya kitu lagi ece ka mana kitu lah kumplit atuh. Oh jadi bangku kurilingan di alam dunia nya. Nya heueuh. Sabaraha yang sabaraha? Murah, Cuk, tibang 2 juta. 2 juta. Heueuh. Anu bener sia. 2 juta masih bisa nego kene, Cuk.
Sore bawa ke aingnya motorna. Tapi mau bisa dibawa cek. Tuh bisa dibawa. Apaan suratna sabelah. Nah, motorna. Aing kudu ka ditu. Kaditu cek. Wayahna we nya. Sabelah. Sebelah setang, sebelah awakna, sebelah bana nya. Goblok. Kabur aing ah.